kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu nurahayu nilang bangsa disampurna di Biswanci Lubus Baru. Tidak dinten ieu jam ieu parasmen khusus bapak lutangan tenan. Suara urat kawitan. Pasangan hirup yang lanjut sangkan hirup bayangina kating terima
wilujeng Sumpi di di kamar di langlangan kesimpangan ayeuna parantos Sumpi ayo alhamdulillah abah tiasa pangbagiakeun ka injo abah tapi da lain abah unggul aya si cinta aya si Samu mana si Samuna Samu kadieu ya injo urang geus datang kadieu Samu ngen kadieu mu ulah nyumput wae mu mana si Samu teh cing siga nama mu teh salah mah tadi teh cicing dina bot mana si Samu teh kadieu mu ulah siga beureut cicing dina bot mana si Samu apa jemu badak nayaga jempe ngadadak apa tuh pedah naon cenah sabah pedah ieu amu teh datang nukangan panganten salah kudu nama amu teh cicing hareupeun panganten sok gerak sok jadi ada gede ya kan apa tuh nayaga matak jempe kunaon sabah eta teh tandana teh can lawer ayo jadi ade amu ke heula abah ke heula oh bener ku abah mah teu kapikiran eta sok kela ya kela dicontohan ku abah lamun masih nakeun erek sasalaman ujung ibu hajat ujung panganten kudu rada lila banyak mudah-mudahan pakai anak sih di mata waktu atau aja ibu aja sok amur sok dia disatuan ku abah nama amur ada inti nama amur coba perlu usapan sok alhamdulillah pengantin mulia mulus rahayu berkah selamatnya pengantin tidak ada ku amur itu orang ingatnya sholat di bakar dan sakit di amur bagi anak itu ibu aja aturan pagi awal ini sudah mengucapkan selamat dan makasih banyak telah tedah mengambil amur salah di masa lalu bina hapunten ada kasuhun tapi tadi teh sedang ngomong ibu hajat jeung panganten tadi teh ngomong pokokna mah hayang anu spektakuler ti si amu hayang pakaulan cenah kitu tong boroning amu anu disawer abah oge rek disawer puguhi ngai MC mari disawer engke cenah sok geura amu pakaulan kayaknya sok tukang kenangan cabul kembang tanjung kembang tanjung di buruan hayo urang junjung ngajungjung dah derajat
Eta kapayonna ibu kapayonna kapayonna wargina sadayana keluarga saya ibu hudang-hudang ya. Hei kamu naon? Oh iya tinggalin tak itu hudang atuh hudang da waktuna nabu lain waktuna sare. Urang teh kieu ka ibu hajat teh da sia putra nu kasuhna budak nu kateda gitu mulya da amu teh loba salah kene jajauhun ka tiasa mah kitu begitu nya ayeuna mah amu jeung abah anu urang pakaulan sasarenganna hayu jang hayu.
Aturan ke depan
Hãy
di mana, di mana.
Thank you.